Nama supados langkung romantis kurang langsung karena pahuap-huap hayam mangga teh eta hayam nah heula atuh kedap urang tisuan heula teteh sareng atasnya pengang tasnya pengantar aya nama pak aya sakeureut kumaha carana teteh sareng aan kedah tiasa abagi eta hayam teh kedah karaosan ku sareng teteh mangga telangkung bade eta mah bade pacepan-cepan heula cobi kedah katuan eta hayam teh siap bade dipotong panginten tiasa pacakan atupan atosa aya nama sasarangan atupan kena silih orang teh terus mangga nya sok langsung pahuap-huap langsung langsung iya aya kata heula lajeng ka aya nama bareng siapnya tim dokumentasi 1 2 3 sok tong isin ya para tasah ayo nama iya tahan dokumentasi tahan atos iya raosnya kok masih ada caroge mah ya orang legend karena huap liku pagitan ayana sim kuring palih dia supados teberat sabelah ayeuna aya suapan terakhir nama apa pangitan tantosna urang teh baris masrakeun teteh sareng aa teh misah ti urang kukituna urang anu janten sepuh kedah maparina anu namina suapan terakhir ayeuna pangitan diaturna ka mamah sareng mamah ti aa mamah ti teteh tiasa ngandeng dipalih dia mangga teh Eva ngajeng mamah biasanya nasi punarna hiji sacomot tahan heula teteh mamah teteh tahan teteh ieu teh minangka suapan terakhir kami jetinu janten sapu paminten kana teteh moal dihuapan teteh anu ngahuapan caroge paminten sareng ngahuapan urang kalih bukanna begitu mangga mamah biasa dikawinkan ngahuapan sareng tetehna maka tahan tim dokumentasi biasa didokumentasikan parantos ya ayeuna mamah biasa linggih deui ayeuna bapak tidak teh sareng aa biasa majeng kapayun kanggo ngahuapan suapan terakhir suapan pamungkas tinus disepuh kana jantan orang kali. Siap bapak tim dokumentasi mangga biasa dihuapan bapak ramana tah ieu teh minangka huapan terakhir ti Rama dan kemah urang teh moal dihuapan meureunnya teteh pamita damang dihuapan ku aa teh damang nya kitu keneh pagitan ke bakal ngahuapan urang kalih nya kitu deui mangga tiasa legend ayeuna tinu jantan mamah mertua mamah tua, mamah ngahuapan aa, mamah ngahuapan teteh. Pami ieu mah disebut teh suapan munggaran tina janten sepuh mertua kana janten minantu. Ya. Mangga biasa dikawitan suapan munggaran ti mertua kana jantan minantu iya atur nuhun mama tiasa linggih deui mama ayeuna suapan mungkaran ti bapak mertua bapak tiasa ngadeg deui ayeuna mah urang silangkeun bapak kapalih dieu bapak kapalih ditu pilihna ieu tiasa pada heula cekap lajeng wahnya
saya imah pangantena duka lapar panginten bangga tiasa dikawitan wae bapak suapan munggaran timartuh kana janten menantu iya kumaha teteh raos alhamdulillah raos utamina beureun panganten mah laparnya janten raos bangga bapak tiasa linggih di kursi ayeuna urang lajengkeun suapan antawis istri sareng caroge bantosna kumaha atuhnya carana teteh sa aa tiasa gentos heula yuk calipna ya teteh kenca aa paling atuh enggak tiasa linggih